Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring saparakanca di kelompok 2 badai nampilkeun video warta ngeunaan proses kegiatan hieun kembang gedang. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, patepang deui sang simkuring Naris Nopianti Simkuring Yuda Pratama Putra. dina acara Dema Warta Bewara Mande Warta. Serjalma anu nganyangokeun warga Kampung Cidamar, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, ngabogaan produksi manisan anu unik. Manisan anu dijieun beda jeung manisan sejenna. Warga salebur nyebatna manisan kembang gedang. Salajengna bade didugikeun ku Tante Mulyani sareng Anita Kartika di tempat. Mangga dikalitar. Lokasi jalan anu ngadamel produk kembang gedang. Jalan Arya Nata Manggala, kilometer 14, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Mande, Desa Bobojong, Kampung Cidamar, RT 1 RW 10. Ya, simkuring duaan menuju di lokasi Ibu Luis nyaeta tukang ngadamelan kembang gedang tepatna di Cidamar RT 108. Disebut kembang gedang gedang di gulaan gitu, di kembang-kembang gitu, kembang gedang. oh sebenarnya sekieu Iya. kumaha cara ngadamel kembang gedang kieu teh? Ya dipesek, terus dipesek di kembang-kembang, terus kayak kembang-kembang dikeum ku Ciapu sawengi. Terus keum ku Ciawengi saapu ku Ciapu sawengi dibasuh di eta we di gulaan gitu. Kana katelkeun 4 rupiah 4 katel di gulaan, di gincuan, dikasih pewarna gitu. Sabadinten ieu teh? Sadinten ku Ciapu sadinten, ku Cigula sadinten gitu. Aya kendala naon wae pas ngadamel ieu? Teu aya. Amun dia cuaca gitu. Ya kedah panas gitu. Kedah panas. Pami teu panas meureun kumaha? Teu panas biasa digarang. Ya kedah panas. Haeudean ti mana ibu ngadamel tiasa ngadamel kembang gedang? Sakola kapungkurna. Wae anu ngabantosan ibu ngadamel kembang gedang. Katangi. Di mana wae ibu nawiskeun kembang gedang? Tara nawiskeun darong kape terus ningali saurang teh darong kape di leser. Nawiskeun hargi sabaraha? Mun sakitu nu tiasa didugikeun mugi-mugi aya manfaatna ulang ngajengkeun wae ka presenter. Ngaturkeun nuhun ka Tante Mulyani sareng Anita Kartika anu tos ngadugikeun kagiatan ngadamel kembang gedang. Pemirsa, mun sakitu anu tiasa didugikeun mugi-mugi urang sadayana tiasa paamprok jongkok patepang wajah dina acara Bema Warta. Haturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring saparakanca di kelompok 2 badai nampilkeun warta ngeunaan proses membuat proses kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun sakitu nu tiasa didugikeun mugi-mugi aya manfaatna urang ngajengkeun. Ya ngaturkeun